Kebun durian sang yang bedil. Brik, kemarin iya kebun durian di Dharma Raja Sumedang teh nya. Bener nanya. Untuk batur ngeunah teh nya. Mau ngajar orang. Ayo atuh. Ucuk, nasi keur naon di dieu kan? Oh, cuk rasa mulai jauh-jauh tek di dia nih kan. Oh, sal di lembur mah aing beak modal. Aing ka dieu we pada nyebut nama loba di dieu mah cenah rongsok pulungan. Oh, gering aing mah. Karunya nya. Jadi mulung cenah, beakeun modal. Oh, sal. Sal ari sek naon ke jor-joran ka dieu sajauh-jauh. Aing ek meuli kado cup ka dieu ka kebun durian sang yang bedil. Di mana ieu teh nya? Oh, sek meuli kadu sal. Goyap ku aing mah anter. Ayo tuh. Buru atuh. Batur mana ku siap eh. Nah, yuk sal, yuk ke kebun durian sang yang bedil teh. Oh, cup. Iya tuh di mana mun aing ek meuli ka mana? Oh iya, bisa turun heula atuh kehed. Nah, di mana tuh? Oh iya, tuturkeun aing ka dieu. Ah, sal ka dieu yuk. Cing heula ieu aing. Tah, yuk sal, sok sia yang kadu ku masuk tinggal milihan ke loba di dieu mah. Pak, ari ieu teh jenis duren aya naon wae? Loka aya, musangking aya, bawor aya, montong aya, pokoknya segala jenis durian di ready. Mantap atunya. Cik milihan mana? Oh, dua sia milihan kehed. Aing mah. Tuh di belah ditu tuh. Anu ieu saya. Iya benar. Heeh, cik anggun. Wah, engko si tama alus tah. Saneng lah sia. Pesek atuh pesek. Sek man. Iya so, durian lokal Nusantara itu. Oh iya teh lokal Nusantara. Wah, anjing sa. Bener ieu mengeuna sa. Duh, madep. Asli iya jatuhan real. Dari tuang gimana? Atos we ku abdi dicanang kan? Nah, itu sok tempat nu lalai. Tuh. Di dia mana? Itu sal pemegangan tuh. Saneng lah. Bari Ada angin kieu. kegawegan kieu. Ieu mah nikmat kieu cara boga teh di dieu. Sal, Naon? Ini ngeunah pisan cup. Sal atuh sal. Mantap ya sa. Mantap pisan cup. Ngeunah pisan aing ieu mah. Isukan aing ka dieu deui ieu mah. Ngeunah sal. Teu mengecewakeun euy. Muncir. Jauh-jauh ke Dharma Raja Sumedang teh. Bener aing mah ieu mah. Puasnya. Puas. Oh. Sal. Ngeunah amis pisan aslina cup aing mah. Aing ngacup dina naon cup aing mah. Aduh, ieu segerna nikmat coba pemandangan. Sal. Amis cup. Ya amisnya legit. Aing ieu mah. Rik. Munahna aing ngaminta ampun ieu mah terus dieureunkeun aing sumur kieu. Sal. Nama mereka aing kehed. Aduh, aing maneh. Nalin ngomong ke tita tadi sama Iges beak menta. Ah, parah sia Isal. Parah we aing mah parah. Teka arti aing ka sia mah kehed. Parah aku hari. Ih. Kapan tuh mentanya? Sengaja minta tuh udah ulang-ulang aja tuh tadi ge. Atuh ngarti saeutik kehed. Udah aing nyepek lapar tadi mah sa. Balik ya. Yap lah. Tangguh siap. Kan ieu mah nya ulah kieu gitu. Kan we. Yuk gang kayak di parenan atuh. Tah setik deh cuk tah lumayan. Kope di mana tah? Anjing kena unggul. Aduh, aing ieu. Hati. Nih teh hirup teh mulai perubahan gitu we jadi tukang rongsok. Aduh. Anjing berat euy. Tak nyeri di wae. Konon mana ucup? Aduh, ieu sal ya aing manggul rongsok anjing mini berat pisan kieu aduh. Sia mah ek dibantuan moal ko aing. Duh, sal geuning sia bager ket. Geus atuh sal bantuan aing manggulkeun ya. Ya heueuh atuh aing pada karunya we. Ka mana ya bawa ka mana ya? Ka ditu tuh sal. Hah? Ka ditu. Ka mana? Ka ditu sal. Ka dieu. Heeh.
Motor aing di bawah itu. Wah, si Ucup. Kira-kira asa anu poho itu euy. Anjing, rongsok aing dicolong si Isal. Rongsok aing kemana ke Isal? Cuma nyolong sok aing ket. Sia ken kalah mau motor aing, ku aing dibantuan kalah mau motor sia mah. Mahal keren motor aing jeung rongsok ya ge. Nya mah kena rongsok aing Isal. Aing mah perjuangan ge berat ket, manggul ge berat. Sok panggul motor aing beratan mana jeung rongsok sia? Beratan rongsok aing ket. Sok ajaran panggul. Panggul we ku sia Isal. Eueuh gawe aing mah manggul motor sia ket. Ajek sia cenah beratan kena rongsok. Jin sia kalah ngelek ket. Sangelek kumaha aja sia yang naon jeung aing. Rongsok aing ka mana kena ket? Di ditu tuh ku aing disimpan. Nah ku sia disimpen atulin bawa ket. Aing motor aing naon dibawa? Kang kumaha rongsok aing ku sia dibawa ket. Kalau ka dicolong. Pan aing teh mantuan sia Ucup sia berat di dieu ku aing dipanggul dibantuan ka ditu. Jijinya sia mah kitu Isal. Pugus sia ket nyolong rongsok aing. Sia goblok-goblok Ji. teh. Aya naon? Aya naon? Aya naon? Bantuan teh kolek maling motor deui we. Tah eta kita nyolong rongsok aing. Aya naon, tenang. Erasa nyolong rongsok. Sabar, tenang. Bantuan teh sama kolek maling motor kunyuk teh. Sia ket nyolong rongsok aing. Aing bantuan. Hop, aya naon ita, aya naon, hop, tenang. Gus, cup, gandeng si hala. Sal, mana gandeng sal. Era itu sia teh babaturan, era damai sia teh era. Damai ngerakeun. Geus ka di siana. Sok. Ngerakeun pisan cup. Damai. Sok sini hampura ieu mah sasalaman, ngerakeun. Lah, embung aing ngomongan mah rongsok aing dicolong. Sia babaturan sia teh era sal damai sal. Sok damai. Sok damai era sia teh. Damai. Sama ditulungan teh kalau maling motor kunyuk teh. Sal siang geus ulah neuk sia sal. Damai sok damai. Damai. Era sia teh babaturan. Tah, Di kitu. satu sal hampura. Tah gitu. Kitu. Ci sal santai sia tenang. santai. Terus rongsok aing di mana sal? Tuh di ditu tuh. Ojak atuang bawa ke daing teu apal. Oh iya betul. Tah gitu sia teh damai era ke. Ah, pana kitu mah raga tempona. Pan babaturanna eta teh nya. Liur si Ucup mah. Balik yuk. Yuk ah. Yuk. Kemana yuk? Madang. Gas. Sabar, siap. Tak si aing bawa ket. Bawa. Ih, nah kumaha aing sia? Cing sia ka aing ket. Gara-gara sia da. Cih, na ka aing. Pan heuh gara-gara sia. Gara-gara sia ket. Motor aing dulu itu sia kunyuk teh. Terongsokna dulu itu. Isal. Isal. Ini sia kumaha goblok. Kumaha motor aing tuh kayak kumaha sia teh. Rongsok aing tuh Isal kumaha itu Isal. Hiji Isal kumaha sia maka dialungkeun ket. Geus kunyuk teh hiji sama tah aing motor sia manggo rongsok ku teh handap. Isa bawa rongsok aing ket tuh lah. Aku mah sia mah. Mamane we lah. Ah, sama Isal aku mah ayo ket. Goblok ai si Isal. Isal.